Nyusun kecap jadi kalimat. Artinya menyusun kata menjadi kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak solih kumaha damang. Mugi urang sadayana diparing sehat walafiat. Dina dinten ieu urang sadayana bade diajar bahasa Sunda. Ngeunaan nyusun kecap jadi kalimat. Menyusun kata menjadi kalimat. Susunan kecap nu kahiji nyaeta nami jalmi. Nami jalmi artinya nama orang. Contohna Rina, Sinta, Desi, Nita, Beni, Lani, Udin, Angga, Mela, Siti. Kagiatan atau kegiatan. Contohna ningali, ngagaleh, diajar, ulin, ngala, maca, nyiram, ngelap, ngawih, ngibingan. Nu katilu nyaeta banda atau benda. Contohna nyaeta sato, buah, pasir, rambutan, sapeda, buku, kembang, meja, bal, kursi. Susunan nu kaopat nyaeta katerangan, bisa waktu atau tempat. Contohna di kebun binatang, di pasar, di buruan, di kelas, sisi basisir, di perpustakaan, poe minggu, enjing, siang atau berang, sonten, wengi. Contoh kecap nu bade disusun jadi kalimat nu merenah. Buku, dayu, di perpustakaan, maca. Anak solih kalimatna tos leres acan. Mohon kalimatna teu acan leres. Hayu urang susun babarengan. Nu kahiji nyaeta nami jalmi, dayu. Nu kadua kagiatan, maca. Nu katilu banda, buku. Nu kaopat aya katerangan. Nah ieu aya katerangan tempat di perpustakaan. Jadi kalimat nu merenah nyaeta dayu maca buku di perpustakaan. Artinya dayu membaca buku di perpustakaan. Kalimat nu kadua di taman Siti nyiram kembang. Coba anak soli kalimatna tos leres acan. Muhun kalimatna teu acan leres. Susunan nu kahiji nyaeta nami jalmi. Nah ieu aya Siti. Susunan nu kadua kagiatan, nyiram. Susunan nu katilu nyaeta banda, kembang. Nah nu kaopat nyaeta keterangan. Nah ieu aya keterangan tempat nyaeta di taman. Jadi susunan nu merenah nyaeta Siti nyiram kembang di taman. Artinya Siti sedang menyiram bunga di taman. Soal nomor 3. Ngelap dayu di kelas meja. Anak solih kumaha kalimahna tos leres teu acan. Muhun kalimahna teu acan leres. Hayu urang susun babarengan. Diemutan deui. Susunan nu kahiji nyaeta nami jalmi, dayu. Susunan nu kadua nyaeta kagiatan, ngelap.
Susunan nu katilu nyaeta banda, meja. Susunan nu kaopat nyaeta katerangan. Nah, ieu aya keterangan tempat nyaeta di kelas. Jadi, susunan kalimah nu merenah nyaeta Dayu ngelap meja di kelas. Alhamdulillah, hari ini sahabat ceria telah mempelajari menyusun kata menjadi kalimat dalam bahasa Sunda. Nah, bagi sahabat ceria yang memiliki pertanyaan, boleh langsung WhatsApp Bu Sri. Hatur nuhun sahabat ceria. Jangan lupa ya untuk menjawab kuis hari ini. Selamat mencoba. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.